warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tiga loga, nu ngajawab salam mudah-mudahan sing harasup ka jero surga. Bedasan amin aja ngajawab. Daun salam sayur kentang, nu ngajawab salam mudah-mudahan sing laluna sultan. Kaitan amin rada bedas, rada loba hutang. Alhamdulillah. Loba hutang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing selalu kan. Soalnya sekarang yang awal ketika udah mantap yang awal. Launya kurangin, triple yang jadi. Saya lagi seret itu lalu bating launa. Launya kurangin, lau kurangin. High atau triple digedein atau middle. Cek lau, launya kurangin lau. Launa atau basna kurangin bas. Cek lau, can dibere cek galau. Cek lau, Rika, ada apa Roma? Cekat. Di mana agengan saya tinggal. Kalau lagi serak emang diberi lau jadi jore suara sing guringan. Ibu aja mangges jore nih. Doakan tukang salona sing asup ka surga. Salon-salona di bawah. Ulah beratnya. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzalah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walahi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usru ma minal kitabi wa aqimis salat. Al-ayah etamimil ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal hikmatal isra wal mi'raj ta'limu li ummati. Wa qala du'a Allahumma barik lana fi Rajab Syabana wa baligna Ramadana wa hasil maqasidana awanu amin. Iya keur ngadoa lain ayeuna baca bareng Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur dipayun kersana pemandu waktu penata acara nu puji sim kuring dipihormat sahibul auqat. Urang doakeun mudah-mudahan ajeuna sing tambi-tambi kabarokahan di Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santri wal santriyah nu puji sim kuring dipihormat. Wabil khusus akhina kiram, guru sim kuring kasepuhan urang sadayana, nyatana Bapak Ki Haji Saib nu puji sim kuring dipihormat.
wafil khusus kakersana sepuh sim kuring Bapak Kiai Mahmudin nu puji sim kuring dipihormat. Oke tekalangkungan kakersana Bapak Kiai Haji Suanda nu puji sim kuring dipihormat. Oke tekalangkungan Sahibul Wasilah nyatana Kang Ustad Didin nu puji sim kuring dipihormat. Satungtung sim kuring jadi mubalik di tahun 2014 harap manggihan panitia pos Ustad Didin ngan awe ka ing wapoe bukan dari Kang Haji hehe cenah. Tapi kata di asar aing geus sholat asar beres sholat asar kakara keruku aing di WA Kiai keur naon keruku jadi kitu aing geus atuh kesel aing di WA wae. Jam 4 ngawe ade Kiai geus nepi ka mana cicing aing supaya karak naik sabelah ieu karena mobil maksudnya tanya aku gempur kusirna merenang sim kuring teu dongkap. Masya Allah luar biasa. Kurang doakan mugia para kiai para ajengan sing tambi-tambi kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pamarentah nu puji sim kuring dipihormat keresana Bapak Lurah nyatana Bapak Madiudin. Oke tekalangkungan kakeresana Bapak RW, Bapak Pardi, Bapak RT, Bapak Darsim nu puji sim kuring dipihormat. Oke Bapak Kepala Pemuda, Bapak Karis nu puji sim kuring dipihormat. Kurang doakeun mudah-mudahan pamimpin urang sadaya dina raraga ngaheuyeuh daya molah kana ieu nagara sing marenang taufik hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal utami nasim kuring aturkeun nuhun laksa katika bingahan ka segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad yang sangat luar biasa. Saurna kiai nambean ye para kasepuhan masrahkeun sadayana acara ka para pemuda. Alhamdulillah. Subhanu yaum rijalul ghad, pemuda di zaman sekarang ada gambaran pemimpin di masa yang akan datang. Insya Allah ya cuyah cipongkor kaharepna bakal jadi lembur anu barokah. Amin. Salah aing salah. Hah? Cibokor. Bokor. Oh, asa ulah ganti kue jadi boker saya. Ya luar biasa pemudana remako remaja masa kolot bersatu. Lain remako mah remaja masa kolot, remaja geus lewat kolot can nepi. Tapi didukung ku para kesepuhan yang sangat luar biasa. Insya Allah ieu bo apa po? Bo Cibokor. Nah mudah-mudahan sing barokah. Amin. Ampura panitianya Masya Allah saya juga doakeun ieu. Kita suara teh mantakna ka tukang sona luar biasa genangan nya. Alhamdulillah. Suara sim kuring teh rada kurang sae, memang asalna kurang sae nya. Dengan kamari harus binikmah balik syarat di tanah suci mawa jamaah di ditu cocorowokan wae pulang ke Indonesia teh tanggal 28 Jumadil Akhir istirahat semalam langsung setar Rojab hadir ka ditu azim kuring mah dalam keadaan apapun asal awak jag sehat saukur suara mahnya bahkan gering awak pun insya saya akan tetap datang kecuali mun mautnya bisi juri datang nanya hari hirup kene mah marek datang tujuan naon bis menghindari fitnah. Kadang-kadang panitia Ustad Didin percaya Kang Ustad saya kurang sehat mau datangnya, Ustad Didin percaya, kadang-kadang panitia lain nggak percaya, bohong. En gering ieu kieu nyokot tuluy mahal beunang tah. Oh atuh jamaah ge sarwana eta teh bakal ngomongkeun panitia gagal. Purna panitia teh lain manggi ki balapur emang teu manggi alasan we gering tah. Eta paegeus ge manggeus datang. Jamaah melihat keadaan saya, para kesepuhan melihat keadaan saya. Ceramah rek lila sakedeung ge balik tetep menang amal ibadah. Sia amplop paduae. Rek naon aing ka Banten jauh-jauh neangan amplop. Di Bogor ge loba 1003 amplop mah nya. Bener kan nu penting mah doa. Astagfirullah. Pan aing gering kita doakeun. Nya masya ceramah mah ulah mikiran amplop jeung duit keun bae ceramah mah karena Allah daripada cicing di imam mantap kalau bakeun ulang hutang emang manehanana ngahutang wae. Masya doakeun jamaah tahajud binikmah masih aya jadwal 108 panggung deui sampai tanggal 29 Sya'ban karena sementara jadwal kalender ianya Sya'ban eta 30 poe tahun ayeuna sementara. Tapi kalau nanti sudah ada ru'yatul hilal misalkan Ramadan maju jadi Sya'ban 28 berarti uing ceramah mun teu batanya tos tarawih eta mah urusanana. Nya alhamdulillah
Bahkan nanti pagi saya jadwal di daerah Parung Panjang ceka sepuan tehnya Abah Kiai Mahpudin geus bae Kiai ngendong di dieu di Parung Panjang mah deukeut ieu jeung ulah jeung geus boga janji ka pamajikan. Alhamdulillah paneuceuk uing nu ceramah maena mah keur hees ena teh di imah. Aing balik pulasa kulisik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Oh, saya datang mana? Ih, di Ciuya Ustaz Idin mana? Aing mah geus ceramah ge jang maneh tah heug wae. Tah lamun muka amplop leutik ku eusina saeutik aing dipolotonan eta teh. Aya nanya apa muda di dieu nya sing karunya nya. Nyangka aing balik ceramah dipolotokan ku pamajikan. Alhamdulillah tuh jamaah sadayana. Utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika binggahan asa berat nanggung berat tuhun berat narima keunana ningali nu hadir sakya robana alhamdulillah. Jika ngaretkeun teh ngabandarat sorak-sorak nyatang pidang memang orang Ciuyah Banten mah geus kajam paring angin katorta ka unggal nagara Malaka sohor sa Kabupaten Bogor ngaji di mana ge di dieu mah tukangna ti baheula tukangna tuh nyarla beuh tukangnya nah hareup dipasok kenehnya tapi kajen sanaos kitu mudah-mudahan nu hadir sing paranjang umur sing barokah rezeki sing hasil cita-cita sing jahampura sadayana dosa sing barokah turunan anu saroleh turta sarolehah ya robbal supados teu nyangkolong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput bae kana kuhuna urang ala bae kana muarana urang budak pamaksanana urang taram bae ieu pangaosanana insya Nasata can kula ngadadar tetutung kusing hati nu dijejer carita hampura leuwih ti heula jauh dijujuk anggang datang kula ti Kabupaten Bogor eueuh maksud baris ngajarkeun ngojai kamari mucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan kula apal Banten kota santri loba para kiai bahkan Banten madarahna para wali tuh masar kana ieu kula datang rek seja silaturahmi nu dipamrintah sanes barokah silaturahmi urang kabeh panjang umur bari gampang milik dan rezeki amin ya robbal malah kasepuhan mah tadi ngabasan Kiai hampura orang Banten mah beda jeung Bogor bahasana insyaallah kula jeung Banten moal pati beda bahasa sabab pamajikan kula ge darahna darah Banten Cipeueuh Ciseumeuh leuwih damar mantap Bogor jeung Banten mah 11 12 wajar urang mah bahasana kasar oge sabab mah urang kabeh makhluk kasar lain makhluk halus mun hayang bahasana halus panggil kuntilanak mun ceramahna halus ada makhlukna oge nya maka ieu alhamdulillah tumasar kana ieu hampura biubilina dina anggoning comarios ieu kirang tata kirang basa kirang panata juduga kulukak banyak jumantaka kasar basa katur gariang bisi ceramah kula lamun panjang mantak nyugak mun pondok mantak nyogok maur saur bahe carek agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu teu dati pala dulur sadayana kumaha bade ngahampura alhamdulillah. Ibu bapak jamaah nu ku Allah muliakeun ngenaan kana peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh jamaah Masjid As-Salam beserta warga sekitar Ciuyah sadayana urang jadikeun momentum acara penting ayeuna pikeun sasarengan ningkatkeun ajen iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal ngenaan kana Isra wal Mi'raj Nabi lamun rek dibahas malapah gedah nu kahiji nyatana kunaon Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun aya tilu bahasan pokok nu dibahas yang pertama kenapa Rasul di Isra Mi'rajkeun sabab Allah ngadawukeun dina Al-Qur'an walikulli syai'in sababa artosna wallahu alam bil murad dan dari segala sesuatu itu ada penyebabnya kunaon masyarakat Ciuyah nu jauh daek kajujuk nu anggang daek tararatang malah nu deukeut tatani keneh daek ngaraleut daek dariuk di tengah jalan daek ngariung di tempat ieu kunaon atuku bantuan atuh cicing wae kunaon atuh itu bisa ditanya ku salatna masya ngaji menang naon kunaon atuh
kunaon ece akang para pamuda-pamudi santriawan dan santriawati murang kali hadir penting aya di tempat ieu sabab aya acara. Apakah enggak penting narago we di dieu? Atuh henteu geus nu lieur nagog di tengah jalan, betul? Apakah enggak penting dipasang tenda di dieu? Aya penyebabna acara Isra Mi'raj yang diadakan oleh masyarakat kampung Cibokor. Alhamdulillah. Begitupun Nabi kita tercinta. Kenapa di Isra Mi'raj kan? Aya sababna. Ulama kamasur nyarioskeun bahwasanna penyebab Isra Mi'raj teh kalintang seueurna di antarana Kanjeng Nabi anu mulia keur dirungrung kabingung ngambah sagara kasus anu puntit leuwih ka sedih. Kenapa? Karena Rasul pada tahun itu sedang berduka, sedih ditinggalkan wafat kedua sosok yang beliau cintai. Yang pertama, Rasul ditinggalkan oleh istri tercinta bernama Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Yang kedua, wafatnya pamannya Rasul Abi Thalib. Maka di dieu jamaah sadayana Rasul ngabogaan sifat kamanusiaan, sifat aradul basyariyah, sifat manusia biasa. Ini mang santri mah osoknya lamun keur nadom aqidul iman wenang di Rasulna sifat manusiawi cara tuang leut angkat kulem saja bana. Jadi Rasul boga sifat kemanusiaan. Di mana lapar kanjeng Rasul sok mam, di mana haus kanjeng Rasul sok ngale. Bedana saeutik jeung orang Sajira, beda saeutik jeung orang Cibokor mah Rasul teh. Ari Rasul mah saeutik daharna, urang mah saeutik dah. Beda saeutik. Ari Rasul mah saeutik ngaleutna, urang mah saeutik nginum. Saya tadi sudah makan di Leuwiliang ini rejeng ku panitia kada angre di dieu. Daang wayana kieu saeutik oge tuh, saeutik dahar. Nah kitu Rasul ge gaduh sifat kemanusiaan. Ada sosok yang beliau cintai bernama Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Wafat meninggalkan beliau selama-lamanya. Sifat kemanusiaan Rasul ngarasa keleungitan ku mautna Bunda Khadijah. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan. Ya berat-berat hafal. Masya hidup itu butuh seni, bener tuh. Make seni mah moal endah. Naon sih geulis nyeni make tiung nasirah. Coba isukan make tiung ngadenggul. Disebut nanti nyen pantes. Saya mah ngalaguna ke nyambung deh kang tengah mana karet. Saya tuh tidak punya YouTube, ngan loba mau ngarekam, mau nanya ceramah direkam, kakak eta. Mainan lu menang duit tina iklan aing udah ngomong batu. Tenang naon kang. Saya mah lillahi ta'ala, ini direkam bebas wae. Saya tuh tidak punya YouTube, satupun saya tidak punya channel. Loba eta dina YouTube batur nu ngarekam. Saya ikhlaskan niatan syiar lewat media, betul? Tidak masalah, itu baik-baik namanya. Cuma lamun menang tina iklan, pepujeuk ka aing teu mere, bere kieu setempat. Masa kitu amanat saya maka saya YouTuber ge silahkan. Soalnya heuing oge tina ikan meunang eta teh biasana. Biasana, nya. Eta biasa mah biasakeun we ya. Nya mudah-mudahan sing barokah amin. Ya robbal. Cuma gitu saya kadang-kadang sok iseng muka YouTube sorangan, aing muka komenan anu ngomong juga. Kitu ceramah teh ngabodor wae, aya nu kitu kan. Kitu ceramah teh cenah ngalagu wae, aya nu kitu teh nya. Tapi anu hadir di mimiti mah aku sia hadir nepi ka anggeus gitu. Aya wae nu melaan oge. Tapi saya tidak masalah. Dipuji moal terbang, dihina moal tumbang. Eta lillahi ta'ala insyaallah. Cuma kan aya metode, harus dijelaskan aya metode. Beda ngaji khusus jeung ngaji umum. Kalau ngaji khusus guru-guru saya di seueur, Kang Haji aya, Pak Kiai aya, Ustaz Didin aya. Eta ngaji khusus mingguan, Senenan, Selasaan, Reboan, eta ngaji khusus. Muka kitab ngahanca sama, saya pun punya majlis di rumah ibu-ibu. Muka kitab ngahanca. Tapi lamun kos kieu mah ngaji umum, paling setahun 3 kali. Muharram, Muludan, Rojab ngaji umum.
panitia pun manggil sok nu ti luar lain di dieu teu aya ilmuna cuma sok hayang aya penyegaran mantap nu hadirna ge umum anggap 100 orang jamaah yang hadir kata guru saya 20 orang resep ngaji namun maneh ngabodor wae eueusian eta ceramah nu ieu moal resepeun tapi 20 orang resep bodor mun maneh ngaji wae tapi teu ngabodor nu ieu sewoteun isukan teh rame we disajal teh keur penting mah balamuna teh gagal teu rame euy di urang mah ya engko di YouTube rame keur penting mah teu rame gagal jadi teu rame teh gagal disebutna teh aya 20 orang resep nu tegas 20 orang resep nu santai tapi 20 orang oge resep bebas ieu mah 20 orang ieu mah arek ngaji pantar kumaha bodo amat nu penting aing balik menang berkat kasih 20 orang aya yang kitu nah, gitu jamaah saya makanya kalau ngaji umum ya tulisina ge umum moal khusus ngaji teuing atuh simkuring lagu da lagu ge nyambung jamaah Rasul sedang bersedih kehilangan Bunda Khadijah kalau sudah laguna nyambung teu nyambung judul laguna pan kehilangan mungkin mah jamaah Rasul sedih maut Abi Thalib maut Siti Khadijah Rasul sedih ku hamil duluan sudah 3 bulan nah karena kata mah teu lecet diturunkan aing ku kiai di dieu teu lecet ceramah teh nyambung manya tina kehilangan jadikan hamil duluan betul yang depan hebatnya seni itu bisa menunjukkan sesuatu walaupun orang itu tidak menyebutkan apa tujuannya hebatnya seni ya contohan ku Wing ya saya mau ngomong rek naon tapi saya akan jamaah bakal bisa ngajawab Wing mau ngomong rek naonnya tapi jawab ku jamaah Allahu Akbar Allahu Akbar suara naon tah nyarios teh tadi rek adzan kunaon mah jeung nebak lagamna kadenge laguan ganti we senina Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah adzan lain naon ngaranna lapatna sarua Allahu Akbar sarua beda lagam beda ngar Allahu Akbar adzan lain qomat lain takbiratul lapatna sarua beda lagam beda ngar Allahu Akbar kompor meledak ini sok jaja siapa kompor meledak make Allahu Akbar takbiratul ihram culoker Allahu Akbar darah ratang mah tetanggana mau alat tepung gue suara naon eta mah tuh nya makana dina lagam ge kaciri lagam oge MC tadi kadenge gue assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ceria sabab buka acara tapi kori gitu tuh kori mah kalem assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sabab mereka kenceng kena bagian mau balik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau balik rada gentrem kalem ada nukia assalamualaikum tukang kiridit lagi siapa so namun lain di tempatna genaheun moal mun lain tempatna pantas semua tukang kiridit mau ketok pantok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bugelo nya Masya Allah tuh Rasul punya sifat aradul basyariyah saat wafat Bunda Khadijah Rasul bersedih ngan kasedih Rasul diuihkeun ka Allah idza hazabahu amrun sholat Rasul itu kalau lagi ada masalah sholat naon cenah sholat lain cenah kang pan Isra Mi'rajna ge encan make jeung geus sholat karena sebelum Isra Mi'raj pun umat Islam sudah sholat dicontohan ku Nabi ngan sholatna isuk 2 rakaat sore 2 rakaat sisanya sholat dalam suatu keadaan contoh namun hayang loba rezeki sholat namun hayang diangkat derajat ku Allah sholat tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda so sholat apapun keadaanna teu hirup lieu keueuh ragap teh teh semprek dincak semplak kerepak dan pusatpan sakrosa hirup di dunia jadi jalma anu sangsara sing loba salat hirup asa dihina wae ku tatangga sing loba salat tahajud kiai ai kula mah
aya dihargaan ku batur alhamdulillah gelit oge rajan teu beunghar ge waluya be kula mah tapi kunaonnya kula kaya-kaya teu ada yang laksana sing loba salat haji. Dan cenah kula boga anak awewe hiji dipikaresep ku dua lalaki nu mana nu cocok jeung anak kula salat istikharah ieu teh usum hujan loba banjir bencana kudu salat naon kula kiai salat tolak bal kula mah rumah sahirup teh loba dosa kiai salat tahu kiai kula mah hayang ka neraka tong salat cicing we moal teu ka ditu balikna dan cenah kiai kula mah hayang salat teh ngahasilkeun duit salat maya. Oh, sholat maya, sholat jenazah, tara dihutang eta mah guys. Geus beres assalamualaikum kadua teh langsung diideran nu maot teh ku keluarga nu maot teh nya di amplopan saurang saurang. Roti kiai eta mah 20.000. Ulah pupur nikmat. La in syakartum lazidanakum. Jikalau kalian syukur akan nikmat dariku, maka akan kutambah cek Allah. Namun mang santri nyolatkeun mayit 20.000, syukuran we alhamdulillah Gusti nuhun poe ayeuna meunang 20.000 tina nu maot. Ai sukan teh aya nu maot saurang teh jadi doa. Ditambahan ku Allah. Nah, gitu. Saminggu 100 orang maot di Ciuya. Apa lumayan satu teh jelema. Masya Rasul mah diuihkeun ka Allah, nangis ka Allah, amparkeun sajadah, sok tuturkeun ku orang Sajira, ku orang Ciuya, ku orang Cibokor. Hirup lieu eueuh ragap teh teh semprek nencak semprek benerpakeun pusatna kokornya sobalang sakrosak tong arah. Nyareak ka Kang Haji tah, ka Kiai Mahpudin ka Ustaz Didin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Naon cenah? Hirup abdi barangsak wae Kiai. Kunaonnya atuh teu nyaho aing oge. Lain cenah aya keterangan pas al-wala zikri in kuntum la ta'lamun. Nanya anjeun ka ahli zikir lamun teu nyaho ka haji. Abdi teh hirup kieu wae. Hayang berubah kudu kumaha? Emang saya yang berubah jadi naon? Pokemon Kiai. Bener atuh. Hayang ngalaman hirup pas batu ming oge Kiai. Muncul lain loba duit tur putar gede dunya bro dipatok bro di jurung alih teh mah gedong sih. Tuh nya jamaah sadayana kanjeng Rasul ngamparkeun sajadah ngadu ka Allah. Akhirna cek Allah Jibril, aya naon Gusti? Jemput ka kasih kaula Muhammad. Anjeunna kerindu ka kula, memang sedihna ku Khadijah tapi ridho kana papasten kaula. Malaikat Jibril terus neangan, ternyata aya hiji buruk yang terpisah daripada buruk yang lain. Sabab buruk nu eta mah nu sejen mah siap-siap, nu eta mah lain malah ceurik tan heula saeutik. Eta malaikat Jibril ngadeukeutan kana buruk bari ngadengikeun buruk nu keur ceurik. Barang didengikeun ku malaikat Jibril, ternyata buruk sedang menangis si baginda Nabi Muhammad. Ae Gusti ya cok buruk matunan sinden lumayan iraha mangsa nu bakal datang cunduk waktu nu bakal tangtu ulah pendak jeung hiji manusia nu sangat mulia anu ngaranna aya dina tarang kaula ya Muhammad Gusti reperem masa kadeuleuh Muhammadur Rasul eueuh ngaran nu sejen Jibril satungtung aya surga kabeh tiba heula bahkan di zaman Nabi Adam keneh lapadna teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah can pernah aya la ilaha Adam Rasulullah tah berarti anak kitu eta manusia paling mulia sedangkeun ngaran eta aya dina tarang kaula Jibril kaula rindu hayang panggih jeung nu ngaranna Muhammad. Penuhun buruk asa mogok magi gorowong aing ieu naon Bril emang aing terneangan buruk anu aya ngaran tarang Muhammad jang naon Jibril rek dibawa kan ngaranna Nabi Muhammad nu bener Bril bener buruk kurang berangkat ayeuna panggih sia jeung jelema nu dipika cinta ku maneh atuh eta buruk ngadenge kabar berita yang begitu indah bagi dirinya ngaraos binga amar wata suta bingah taya papadana arato libadu dunia wa in tala umruhu fanala mina dunia sururan wa an'ama. Ayo Jibril ayo borok berangkat Jibril jeung buruk pendak kanjeng Nabi barang pendak jeung kanjeng Nabi ieu buruk ngakidir salirana basa awak ku kesangna ku kaset-kasetna Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi
Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya benar Muhammad nu aya dina tarang kaula. Benar buruk kaula Muhammad bin Abdullah. Atau eta borong ngarasa binga amarwata suta binga taya papadana ternyata nu dianti parantos dugi nu diantos parantos norojol cunduk waktu nu geus tangtu ningang mangsa nu sampurna ya borok pendak jeung junjunanana pendak jeung nu dipika cintana eta borok paling ngadeukeutan Kanjeng Nabi pertemuan yang kuimpikan ini jadi manyage sete borok nyanyi deket Nabi sok ngarang wae eta mah aing we ngarang manyage borok nyanyi deket Nabi bener eta jamaah saca borok Gusti mangga taekan abdi siap jadi pelayan Gusti ngan abdi aya panyuhun ka Gusti hayang naon borok hayang berkat ulah Gusti eta mah jaki balak muda we hayang beas geus aya hayang kalapa geus aya cek Ustaz Didin mobil aing rek dipinuhan awas mun bohong pokoknya mun mobil aing can pinuh moal kabalik aing beri isuk oge Masya Allah tadi nelfon kiai pokoknya make mobil panggede-gede rek mau kontainer aing teh ngaran katanya alhamdulillah aku bager-bagerna Masya tapi eta bager can kabukti can minus soal mobil aing jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala cek borok teh Gusti abdi mah hiji panyohon engke jaga Gusti di poe kiamah asup ka surga taekan abdi deui mangga borok dikabulkeun buktoskeun cariosan Gusti cabakeun leungeun Gusti kana awak abdi barang dicabak eta panangan Rasulna nyabak kana awakna eta borok dadak sakala ieu borok leungit tanpa lebih hilang tanpa kacang merek jadi binatang yang indah bari jangkungna luar biasa cek Nabi borok turun saeutik Gusti we nu ngajol ka dieu turun borok Gusti ampura aya ku binga-bingana lamun abdi turun abdi bakal tilar di alam dunya sabab ruh abdi ngajangkungan ku ato-atona awak abdi dicabak ku Gusti atuh aing kumaha naekna sia teh borok sumping ruh mulyana Tuan Syekh Abdul Qadir Masya Gusti saha maneh Abdul Qadir inju Gusti engke jaga naik naon antuan Gusti hese naik sok taekan heula pundak abdi karat Gusti naik kana eta borok Masya akur jeung manqobah kahiji mana kitu Tuan Syekh Abdul Qadir Masya hikmahnya apa Rasul nangis rindu sama Allah Isra Mi'raj Jibril nangis rindu sama Rasul dipakai tutunggangan Isra Mi'raj maka lamun aya orang Cibokor daek ceurik yang ceurikan Kanjeng Nabi insyaallah tong di akhirat yusarul mar'u ma'aman ahabba bahkan kata Nabi man ahabbani kana ma'i fi jannah tong di akhirat orang memang bakal dikumpulkeun jeung jelema lebih ka cinta ku urang bahkan cek Rasul jelema nu cinta ka urang bakal bareng jeung urang di surga tong ka di akhirat namun jelema di dunya daek ceurik maca shalawat yang ceurikan Kanjeng Nabi di dunya kene nu hadir penting ayeuna bakal nasib jarah ka Mekah Madinah jarah langsung ke makam baginda Nabi Muhammad yang jarah ke Mekah Madinah daftar jan tuh terjadi terus naik mawas itu jan daftar banyak ku daftar heula perbanyak baca sholawat menangis rindu baginda Rasulullah sallallahu alaihi salatullah salamullah ala toha rasul salatullah salam ala yasin ala yasin salatullah nagamna sumbang siapa salamullah mullah gitu kan jeung ini lempeng lagamna ke situ mah salatullah salamullah mun gitu tidak di koro soang itu kan lempeng we cekokeun pas hayang belum mun teu bisa sirana diajar ngeukeun salamullah nah gitu sok jajan salatullah salamullah sirana doang tong jeung awakna ieu mah semua jeung awak-awakna untuk tadi saya ada oke tara-tara Masya Allah sok nangis baca sholawat ini mah kadang-kadang diajak ku kiai mahalul qiyam malam Jumatan nu maca-maca nu udud-udud lain teu beuki udud kula ge udud beuki kamari aing ceramah di daerah dinya teh di daerah Malimping Banten saslop aing bade ku panitia
maling ping aya di mah karang sabungkus karang tanggal hiji Rajab aya doang sabungkus dia jangan cek ya cek sadiri ngengke mandiri tinggi habwa pokona namanya masya punya supir sabungkus aing supir sarua sabungkus ewang tuh nya jamaah muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah sok muludan Rajaban diajak malu tiang baca sing bener ikutin resapi rasakeun Rasul aya di sekeliling urang mau tandai kaisa dibayar wae alai kata cicin sia leuwih hiji ka mana nah habib dijual ku salaki aing salam jangan salaki sia ngajual cincin alai kabiasa modal jang mancing salawat masih mending sama jang mancing tuh kamari masalah kayak ngajual cincin dan naon jang taruhan bola goblok alai geus kitu ngomongkeun batur ya nabi dulu itu jembak datang salam mantu para datang namun itu ya Rasulullah kusungut teu kadaluan salam itu artinya memalkot ka dieu alai kalau coba lain kaji deket manehna ya habib main nama so cokot berkat tilu salam kadang-kadang berkat batur disolong mainna alai kabis kitu wakna bukete ina sing kita minta ini naudzu aca sholawat sing lecreuh sing bener insya hiji cenata salah sawios penyebab Isra Mi'raj keneh ngan langsung nu kadua nyatana kisah perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sebab kanya Rasul innal hikmatal Isra wal Mi'raj ta'limu li ummati saur Nabi hikmah daripada Isra Mi'raj teh aya pelajaran pikeun umat kula cek Nabi aya pelajaran naon yuk kurang buka sejarah perjalananana lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa artos wallahu alam bil murad ti penting ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa eureun kanjeng Rasul dina 5 titik dina 5 nu kahiji kanjeng Rasul eureun di tanah Thayyibah nu kadua eureun di Sajaratul Musa nu katilu eureun di Bukit Tursina nu kaopat eureun di Baitul Amin nu kalima eureun di Masjidil Aqsa semua tempat berhenti Nabi semua aya pelajaran jeung hikmah jeung urang umatna Nabi mana nalika kanjeng Rasul aya luhureun tanah Thayyibah saur malaikat Jibril ya Rasulullah askutu fi hadzal makan limada ya Jibril urang heula Gusti sakedap di tempat ieu kunaon Jibril kunaon heula sakedeung mangga Gusti nentepan di dia 2 rakaat eureun nentepan 2 rakaat nangse salat langsung berangkat deui kita Rasul malaikat Jibril ya Rasulullah nah anjeun wingi uningan tadi anjeun cicing di mana salat di mana teu apa Jibril nu tadi teh tanah Thayyibah Gusti kota Yasrib yang sekarang kita kenal menjadi kota Madinah. Jibril kaula pernah kadinya can pernah Gusti kunaon atuh kaula kudu cicing didinya sabab eta tempat tibakalan anjeun jaga berjuang wahai Rasulna Allah isuk jaga ning pageto anjeun bakal dihijrahkeun dipindahkeun ti kota asal anjeun ayeuna Mekah ka tempat nu tadi anjeun salat tanah Thayyibah yang sekarang menjadi kota Madinah kota baginda Nabi Muhammad hikmahna naon jang urang diajarkeun lewat Isra Mi'rajna Nabi sing bisa ti ayeuna keneh nyawang mangsa nu bakal datang sing bisa urang ningali perkara nu bakal datang ka urang yen tak kanjeng Rasul can hijrah di bejaan bakal hijrah bahkan 1 tahun setelah Isra Mi'raj Rasul memang betul ku Allah dihijrahkeun ti Mekah ka Madinah naon hikmahna urang ge sarua umat Nabi nah can pernah hijrah sok di ayeuna gerak persiapkeun jang ke urang hijrah ka mana Kiai kula mah betah di Banten rek naon aing mau ka Bogor nya hijrah ka Bogor mah eta mah boleh-boleh saja ngan can pasti tapi aya nu pasti bakal karandapan ku urang hijrah teh hijrah di mana Kiai nyatana hijrah di alam lalagasan ayeuna alam dunia kajaga alam bako nyatana alam barzah maot moal urang maot moal pasti maot sabab urang ayeuna cicingna di alam cek santri dunia kalimah fil madi tina dana yadnu tunuan daniun kalimah isim tafdil adna nuduhkeun kana muannas dunia itu temporer teu lila jelema nu hirup di dunia mah moal lila sok nu tahun kamari hadir Rajaban di tempat ieu buah-buah tahun enak mah geus teu hadir mainna betul da kitu ari umur mah atuh
teu nu ngora teu nu kolot kumaha waktuna be Rasul 63 tahun nya umatna moal jauh ti dinya bisi aya nu hadir umurna 62 tahun 11 bulan 29 poe sapoe deui paling pantes cenah kiai kalau aing mah 70 tahun berarti keur bonus keur injury time eta nya masa aing maot dipikasih ulah persiapkan datangna maut betul wadaniya kudrati roda budak teh sare budak mewek dibawakan ke keluarga Nabi. Anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Sare budak teh. Beda aja kalau tanya budak mewek, malah tadi aku. Do anak beli airnya, anak tati. Ketat-ketat teuing anak oh anak teh budak nang ngajawab bisa ngomong ada kamu nanya aku anak salah kamu bertanya-tanya aku pasti tahu ya aku ini anak sia goblok akhirnya aku budak begitu aduh parah eta mah ya awas tuh supaya judulna gitu nya di zaman digital era digital jang milenial teh jang barudak hade ngikutin teh perkara-perkara yang bermanfaat urang teu ecreuk jamaah biar ada telat saeutik salat di dinya tah di masjid nu hareupeun tentara tah masjid naon tah sisi jalan belah kiri salat maghrib isya saya di situ di zaman akhir tadi teh aya jelema keur diuk bari ngarok Kang punten ari Cibokor belah mana kamu nanya Cibokor belah mana bari dicang-cang dina WC masjid tuh aya tuh kiri ke masjid mah salah tuh masya salat tuh alecet bae budak teh nya da indungna tuh gitu sih bukan anak diajakan TikTok sih teman budak mewek lain gitu gelis gitu benar mah itulah kolot gelo atuh gara-gara tiktokan loba ruksak udah kaya namanya teka mewek petani tanggal cau beak gara-gara salam dari Binjai lama tanggal cau udah berhenti katanya masya akhirnya perlu sumlato-lato waktu sholat pas pihak jangan yang diajar yang besar luar nya ceng main lato-lato nanya waktu sih teh baturkeun molor sih nyun lato-lato boro-boro kolot baheula budak baheula mah wani kitu budak baheula mah ieu nya penting-penting na kolam meja tak dung ayo tek sia langsung jempling kieu we ieu mah lain budak trok wujud trok heula daripada main HP teh mending main lato-lato we yang kesel anak lain, tapi bisa nggak? Bisa, diajak, rokok, ya jangan main putus. Goblok, kesel akhirnya main, nggak sih kita tak ada yang kita siapa jadi sih. Rokok, ada yang kesel aja. Kayak pemajikan aja pipiluan, abi aku juga bisa, nggak sah. Ada contohan bahaya aja. Masya, tuh awas ya masalahnya, indung nasok tinggali, kolot baheula mah, luar biasa, budak mewek di sholawatah. Aya lagu ge nu nasehat isina cincang keling manuk cingkleng mah da cendeuten los ka kolong bapa satarma apa lagu eta apa bantuan cincang keling manuk cingkleng kudu lagam eta berarti los ka kolong bapa satan tuh eta lagu kolong eta lagu Sunda tapi mere pepeli bener mere pepeli cincang keling cing urang Cibokor jeung kula hayu babarengan urang geura rening geura ibadah berang jeung penting kadatung api ngajaring ulah hirup lang ling sing sering hudang ti peuting
Kamari mah di maja disawer kudu urang ngomong gitu. Itu percaya buka aku saya YouTube na sing sering hudang tip. Cuma tadi rek kumalinjing berak rek kumaja ieu mah ieu. Hudang tip penting ibadah salat tahan. Sabab isuk jaganing pageto manuk cingkleung bakal loska. Bakal lepas eta mandung anu hati ruh nu aya dina awak urang akan meninggalkan raga kita selama-lamana. Cunduk waktu ninggal mangsa nu sampurna urang diara nyawa diri masing pati raga pisah jeung nyawa pungkang tiga banusan teu usik teu malik ngapoer yang ilah ngaler. Geus kitu mah boga gedong sigrong moal digagandong aya main ngagandong gedong. Moal main lagi digogot. Amajikan gelis moal diais. Anak incu mual milu harta banda mual dibawa geus kitu mah bapa satar ngandung harti sataranjang sabab main rek dipandi eta nalika main dipandian tingali ku mang santri dina kitab Dafaikul Asbar atanapi Qurtubi masih kene jilid kahiji dicarioskeun nalika urang geus jadi mayat ngecelakna cai kana awak urang sarua jeung nyabetna petir kana awak urang. Maka orang mengker di pandian teh mayat teh jejeritan ngan teu kadengieun ku amil mun kadengieun moal teu kabur dah jejeritan ka eta alaunan yang minum heula bere cai ku amil. Alhamdulillah saya kerja pada tuh ya cai asem di mana dia nyawa saya terserah cai asem ini nggak sih nuncan sih kode nya nuncannya oh nuncannya Alhamdulillah beres minumna beres mait di pandian mait di kafanan beres mait di kafanan eta mait dicanda ke masjid di sholat beres di sholatkeun mait di digotong heula jeung langsung dikubur bener Kang gotong heula bener teu logodor datang pasaran digotong maku babaturan dibawa ke pakuburan dikubur sorangan awanu maturan masya awanu maturan aya teu maturan aya sih amal sorangan amal soleh si soleh ke mau amal aku jadi cokotan kafe amal sorangan rek soleh rek salah eta amal bakal dibawa pan ketenya ku guru urang sadayana ku kersana dulu jamasa ku Kang Haji di dinya kesepuhan ku Kang Haji Saeb ditalkinan urang teh ya hidung bin kereng neangan ngaranu eueuh mun aya bisa sewateun ka aing coba ya didin usah didin cek lagi orang kene namanya pae mana canik kan karunyangan ya kita selebaran nikah insya Allah rezekina lancar urusan amin ya robbal can sampurna keislaman ala menjelma can nikah kalah setengah wih bener karena ada ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh para pemuda mantap sok udah nikah nikah nah sababna supaya sampurna ibadah kiai mah puyeng can yang aweuna ge jalorewa ih ulah yang anu bagus marobah ku jorek neng anu jorek tapi kapaeh mau berubah jangan tergoda oleh wajah kenapa banyak sekarang di era digital wajah itu menipu betul dina WA meni bagus fotona goblok pada ketemu meni kereng aru biji laguna abiwir berem banget bodas suku hidung bujur budu najis akhirnya wewe tiga roteng agar ngabul suku ini nah ozo nya santri cukup mah we awe mah penting hirup gelis ge pae mah keung penting mah hirup koekan we ku sia lapuna
Atau cetak bisa foto Krisdayanti tempelkeun opengkeun bener tanya. Masya Allah tuh ayah kata ya Hideng bin Kereng. Dilir pertama panggilan kan sok 3 kali sunananya ya Hideng bin Kereng. Ya Hideng bin Kereng